ayeuna geus bobogohan jeung si Piro geus teu balik hirup maneh ieu tungtung ke urang kasalakeun ku indung maneh hirup teh nu bener ieu urang biwir asa jebleh kalau lain jebleh urang we tah jebleh ongko biwir maneh tah aya 100 meter mah panjangna tah balas ku di mojok wae jeung si Piro ayeuna mikiran sama tah bangong kos kebo digentong anak ai itu teh ngomong teh gugurutu ka iem teh padahal mah iem teh kurang kumaha digawe di itu teh sita sasapu iem teh nurut sasapu sita ngisikan iem teh nurut ngisikan kadang-kadang sita mencintai ucing oge nurut iem teh mencintai ucing beda iem tak aku kos kieu ge masih laku kene sabar jeung kepes ieu oge ce itu iem teh kasepian Gus ya ulah sok loba omong ai urang ngomong maneh berdebat we pos konferensi meja bundar wae maneh teu balik-balik ieu maneh hirup teh anteran tuh si Saban ka kebon meni urang teh meni greget ka biwirna nu jebleh tah balas we bobogohan tah jeung si Piro sok atuh mana atuh nyurek dianteranana ku iem dianterkeun Kang Saban karunya meureun teh isuk teh itu encan manggi dahar teh ditu can aya balik ceu encan beusi ngelapareun karunya ieu sok ka dieu ade engke maneh nganteran si Saban nambleg deui jeung si Piro kos kamari teh pikeseleun urang iya, anterin tuh kasih Saban. Iem teh daripada kasapian ce itu. Kasapian. Naon sih? Nu balik ngomong teh kesepian gitu. Bener kesepian. Gitu. Urang teh capek wae. Iya mereka anterannya. Masih ka ditu jam, ka ditu. Gua mau parwas semua. Greget urang teh ka maneh teh iem. Tadi orang geus dihajar maneh. Itu teh aing teh ka dieu ulah. Padahal teh da aing teh sarua. Awewe mah sarua wae kangen. Ieu kieu hayang kakang ieu. Hayang prokan kang ieu mah kakang ieu ulah. Ka ditu ulah. Atuh iem teh kudu ka saha atuh itu teh bari nu kamu kieu ting mah aing marek bebeja we kakang ieu aing mah keun we dibawa kawin lari oge aing mah teu naon-naon ieu naon we kudu ieu kenapa naon mananya Kang Saban teh ieu geuning Kang Saban teh keur sare aduh cenah sitah barang dahar ngantereun ku Cito ka dieu tapi Kang Saban na keur sare euy aduh Kang Saban aduh geuning tiba nyerek kitu di jalan eta nyerek jiga mobil mater aduh atas jora mobil kitu gegerutan wah ini digerean ya wah ini digerean celina ku aing ye hen sia digerean ku aing celina hen sia ku aing ngerasain tibra teh ngerasain sebelah dia kan pikiran ya sia kita hudang ku aing cuman ya kang hudang kang hudang itu kang Kang Saban hudang kang iya sedang nganteran iya cucu itu anteran naon ieu sangu jeung dahar Kang Saban bisa incan dahar Cito lah mana Cito aya teh itu di mana keur beberes
Non ya diam ya non. Dahar. Ya naon wae ilau. Aya naon tadinya teh aya bakekok, mun teu salah mah. Terus naon ieu? Terus tadinya teh aya jemur. Oh, loba. Ya. Jemur tadinya aya jemur jengkol. Ngena ya. Terus aya dinya teh. Aya belum beca. Ngena. Aya belum beca. Tapi aku belum beca sih. Belum pecai. Kang Saban. Teh dahar heula. Ayang bung ya. Hah? Ayang bung. Geus urang aya duaan ieu Kang Saban urang dahar duaan jeung ieum. Diuk atuh diuk. Urang dahar jeung ieum. Tas yang ngongkong. Kudu wae saeutik ngongkong oge. Geuning Kang Saban geus waneng ka ieum nyebut ngongkong. Ya tahan rok siapa pendek gitu. Urang jadi inget kasih pireuk ke Kang Saban teh. Ya Kang Saban eta aya bakekok. Ayang ngena. Bakekok. Arek. Bakekok kareta. Arek siapa pakai. Naon sih? Bakakak. Ayang. Pan urang lamun pihnik kari itu sok naik naik geuningan anu ditojer teh geuningan naik cabe. Beca apa? Beca. Pohoan ngomongna. Cabe mah talada. Geuning cabe teh anu sok nu ditumpakan teh. Beca. Eta beca. Aya nu lada eta naon? Cabe. Untuk sia cabean. Cabe untuk urang Kang Saban. Naon sih sia? Hah? Ada naon? Tadi pada sistas dilipen lalek nyamprokan silangnya dari kucu itu teh dai iya merah atau goreng-goreng teh mabrokan Kang Saban teh Muni pamai aing. Apaan ngahaja sih tanya nyanturan kucu itu ge kadi aya ampok jeung Kang Saban ongko Eta sia make tiung kumaha sih ieu? hah? Tiung teh bener. Nah tiung itu tibulak Eta make tiung sih bener tuh ieu. bener ya make tiung mah ieu mah Dikeun ieu. Entong luhur teh atuh makean anak ka ieumna. Beusi kata ngeuli botak ieum. Ai Kang Saban lawora. Pakai deui, pakai. Ayo baru pakai. Kudu dibuka atuh Kang Saban. Aduh, kumaha lamun si itu, ibu si itu ngambek. Pakai. Hah? Hayang. Kang Saban, ibu naon meledak? Ya molor ya. Hah? Molor. Ih, anu bener ibu naon? Waduh ya. Aduh, Jadi capirit ya. Jadi pirit. sakit. Atasan bau. Hah? Itu. Tuh tempo tuh bowing. Tuh bowing tuh tempo tuh. Itu sopan loh. Meni enggak gendok gitu teh sih. Hah? Yang gendong. Nyalakin yang gendong sopan nih Kang Saban. Kang Saban tuh. Ih, tong nyalakin tuh sekalian. Nyalakin besi Cito. Kang. Hah? Cito besi cemburuan ah. Mun bae ieu cito na eueuh. Hah? Eueuh cito na. Ih, mending teuing. Ka Cito nangintip di halang si jebleh teh. Dia bilang ngagenok we. Gerbang ngagenok we pikir Saban ye. Oh, cito Hah? eueuh. Naon? Naonna? Cito. Emang bobogan kuring sarwajing bobogan Cito. Beda. Oh, Ai bobogan wing gendok pisan. panjang. Aduh, omongan dia Saban tuh sopan bisa. Kan dibuka wae. Irakeun. Apa pakai dek ada sih? Hah? Iya pangerekeun tiung iem atuh. Benerekeun tiung iem. Nggak benerekeun tak kitu. Terus katukangkeun. lain barang aing udah katukangkeun Kang Saban. Mau
maksud orang mah iya Kang Saban tiung na benerkeun. Katuk pangkeun. Heh. Karena tiung katuk liwat teh ka tukang. Tong liwat teh ka tukang. Lain kitu mah istri bener tiungna. Tak kitu benerkeun. Terus tarik ka tukang. Tiungna ieu tukangna. Terus ka tukang tarik. Tarik terus ka tukang. Tarik terus. Iya melendang ya tarang iya melendang Kang Saban. Hah? Tarik teuing lagi sarojeng nyekek iya Kang Saban mah. Hah? Cito ayo bu. Kang. Mau ngambek ieu Cito. Hah? Urang dahar belah ditu kan. Ieu pamanrek keur ieu tong iem. Bener nya. Heeh. Tah kitu. Tah. Maksudnya udah. Kang kecekek Kang. Kang. Iya Kang kecekek Kang. Iya kecekek jadi Kang. Buku kecekek ku Kang Saban tadi jadi. Gitu. Hah. Anturan si Saban teh. Si Saud. Si Saban sarwana. Embol balik yo. Di kebon sawaya-waya si iem ge sarua kampurak si iem tah. Anturan si Saban tuh balik deui aing meuni capek pagawean. Sarua jeung hingu pembantu teh. Asa teu boga pembantu capek we si jeble teh. Kang Saban meuni tarik-tarik teh nyahuapan meuli jiga bebek. Pajar ngahuapkeun bebek wae. Geus buras ieu Saban Kang Saban. Hah? Buras can. Geus. Kang? Kang, itu suara saha Kang? Itu. Wah, Saban, mana panau? Aduh, atuh si iem. Sarua si iem yo. Aduh, siapa mata bohong sang Saban. Ngari-ngari pembantu jadi song selebong. Tuh, cek wing oge naon, cek iem ge naon. Jeung si Piru, ayeuna jeung salaki aing. Iem. Aduh. Saban. Mana mata liur. Aduh. Pembantu deh Bang. Aduh. Beki sia Saban. Mam. 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 Mam.